Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng sim kuring Ayu Nu Lestari ti kelas 11 di PS 1. Ayeuna abi bade ngadukikeun warta tentang banjir di Bala Endah. Sababaraha minggu ka tukang, daerah Bala Endah Kabupaten Bandung hakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina modalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih ti 1.530 genep imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai wahangan Citarum. Panyebab budalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeung. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa nu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tareka ngumpulkeun warga keur nyumbangkeun ka warga anu kakeunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu biasa sim kuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.